Aktivitas hari pertama si Bunit pulang hudang gering. Tuluy sorena kadatangan tahu katitipan tiba palurah titik-titik. Tah ia penampakan isuk-isuk nalika bebenyit erek init sakola kulantaran eta eusi lomarina geus samutut jeung pagujud mata wayahna we cekeng teh samemeh init sakola teh beresan heula lamun teu daek meresan mah wayahna uang jajan ditahan atuh sing karorejat wening tah bebenyit teh maksakeun atuh nyare kumaha cenah meureunnan sakola make jeung teu jajan. Singkat cerita bebenyitna geus ararindit ka sakola lomarina geus beres duit jajanna geus cair lanjut wening ieu si Bunit teh meresan tempat panyeleung-leuman urut ngaringkuk gulang-guling ngararasakeun paranas tiris. Alhamdulillah nama si Bunit nageus cageun tah urang leledkeun urut ngagojodna oge urang manian urang ganti kudu bersih urang gesruk urang palidkeun sipi panyakiteunana kajauh ning yeuh kalakuan bebenyit mah saaya-aya cai di kamarna teh anger we ngagulung di cai Inung. Lanjut we ayeuna mah hayu urang marajian kasur Besti kulantaran eta Inung jeung anak-anakna salitaran yang bisi tari iseun matak hayu we geuwat urang barajuan bisi asup angin Besti tah ieu teh heula urang barajuan heula anak-anakna. Singkat cerita anakna geus beres di barajuan lanjut we ayeuna mah urang bajuan Inungna atuh beberkeun wening yeuh urang rungkupkeun kana awakna ngarah genah dipakena ngarah geulis ka tempona atuh hari geus rapih masih Inungna tuluy we urang tangkod-tangkodkeun eta si anak-anakna tah ieu lanceukna sing darariuk di dieu tuluy we disusul ning tah ku adi kembarna anu ngagaloler keneh. Alhamdulillah geus rapih torojol wening tah bapana datang sok ngarariung kadinya sing balalageun. Alhamdulillah satu keluarga sudah bahagia. Lanjut we ayeuna mah urang mereskeun keluarga anu kadua heueuh keluarga tatanggana Besti ning yeuh da barudak mah daek ku daek na meresan lomari cul wening yeuh kana pangsarean mah wayahna we ku urang deui ku Inung di Pulasara tapi sakapeung mah da heueuh sok daraekeun eta teh heueuh kos urang we kitu geuningan sok mamangsaan lamun digawe teh. Singkat cerita eta dua keluarga teh geus bahagia. Lanjut we ayeuna mah urang nerekel ka Kanang Japati Besti geus ugil-ugilan deui ning yeuh dina tangga keong racun torojol wening tah ti Kanang Japati bari ti Tajong si Bunit teh dikersakeun ku Gusti tapi dah nyakal ieu teh eueuh waktu keur ngararasakeun ka nyeri atuh langsung we karayap deui ning ieu si Bunit teh kana pagawean engke deui we lah mun aya waktu nyase ngararasakeun ka nyeri mah seperti biasa bubututanna urang titipkeun dina kenteng tah ieu bubututan anu hararangitna geus pupuihan kulantaran pulang nguruskeun dua keluarga pulang capek naik turun tangga ieu beuteung teh langsung bebeledagan sia Besti ieu cacingna sing karocea kalaparan heueuh peurih beuteung teh ieu teh Besti atuh langsung wening ieu si Bunit teh molahkeun bahan nu aya kulantaran atuh da bosan hayoh wae nguluban enog hayang dahar jeung samel cekeng teh ayeuna mah tah. Singkat cerita ieu konserna geus beres sigana bakal ngeunah jeung nu kieu patut ge mamayu mah. Singkat cerita ngahuapkeun sanguna geus beres jol gajeleng we ieu teh kana waktu sore pulang salat asar aya nu gegerowan di luar teh ning tah torojo